DP Studio. Nah da jelema keluar tina tetekon kabiasaan. Batak hadirin kaum muslimin tong ngewa ka jelema salah, tong resep ka jelema bener. Naon sababna urang mah jeung kudu ngewa ka nu salahna baturna urang nu ngewana. Jeung anu benerna ge baturna urang nu resepna teu saeutik jelema bener cilaka ku benerna sombong bebeneranana lantaran loba teuing nu ngadewa-dewakeunana. Teu saeutik jelema salah mung ancurub kana bener lantaran geus kagok disebut salah ku batur. Mata hakikat nu ngaran hirup mah jelema salah bakal bener, jelema bener bakal salah. Tong keung ku jelema salah, nu salah mah ti gebrusna kana bener. Nu kudu keung mah jelema bener ti gebrusna kana eta. Jeung anu paling paur batur salah urang miluan. Batur nu salahna urang sok miluan karena salah batur kunaon ku ngomongkeun